wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami tim Auk Auk Official. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dukung terus channel kami supaya terus bisa berkembang. Dan tonton sampai selesai bagaimana keseruan video dari kami. Terima kasih. Bacaan lah. Tuh kadek itu. Pikiran sih milik gede. Nah, ini ya. Aduh. Aduh. Bang, si Tareman jarang tinggal di kamarnya. Iya, beja nama ya balik heula ka lemburna. Kunaon sih? Mendog meureun. Anjir. Sebelum cari beura, ngendog kok saya mah. Aduh, ya berita kabeh tentang Covid. Naon Covid? Naon deui Covid? Cing atuh Covid. Gainit lah. Ulah aya di dieu. Gak musnah men teh. Gara-gara maneh loba anu terdampak. Aing loba di imah mah daripada di luar. Rarodat. Kieu carana mah mending aja YouTuber tah. Barudak loba nu nyeun konten. Euy ge kudu nyeun konten. 19 detik. Ada tuh. Tuh film-film pendek. Oke lah. Yang kudu nyobaan di YouTuber. Barudak wijana. Salah. Ampun Tarman. Aduh, sing loba we ngendogna. Kalau telepon berdering. Disawit. Dahar. Naon sih? Naonnya? Angkat poe telepon. Halo Tam, Halo Lan, di mana Tam? lagi di mall mewah lagi. Lah gaya pisan. Di mana? Di saung camirna ketang jeung si Adul. Aya naon Lan? So urgent banget jika ambulance. Uwiu. Ada hal yang harus kuungkapkan Tam. Tentang perasaan? Emang gue cowok apakah? Iya. Oke. Aku otw ke sana deh. Oke, brother, ditunggu. Antosan didinya. Yuk. Dua, Woi. dah nek hadiah. Wah, oh iya. Kita rek naon ya? Bikin penasaran wae. Curhat. Berat ya bawaan dijual tuh payu aya nu ngurus nya nulaikeun ngurus. Duh. Motor geus 3 bulan leuwih kudu dihaneutan. Duit lain itu ya lumayan yang beli udut Lewat iya saung Jemira mah. Aduh, Sugan teh rezeki yang tidak terduga. Bener saya eta? Efek teh? Dah Lan, Ya, ieu Lan. motorna teu aya reman. Oh, taya oleman. Blong lemna. Lunya. Oleman, blong. Oh, lunya.
Lan tadi nelpon aya naon si Atam? Nya naon lan nelpon ka Atam? Tam, dul, urang teh boga ide. Wih, mantap Lan. Ide naon lan euy? Saya akan mengajak kalian menjadi YouTuber Indonesia. Wah, si Dahlan, aya wae. Emang kamu geus boga kontenna gitu? Acan, kumaha lamun nyieun film? Nyieun film 18 tahun kagigir lan. Pasti loba nu nontonna. Yakin Atam mah. Iye. Wah, Tam, ulah nu kitu konten teh. Karena semua aya otak lah di dinya mah. Kudu jeung si Togro di dinya mah. Kamu deui Lan. Nyen film teh kan kudu aya peralatan lengkap. Sedangkan orang teu boga. Gimana kalau kita bikin konten lucu-lucuan gitu, yang bikin orang lain ketawa, jangan bikin orang lain sedih. Ngajian konten lucu. Emang kamu bisa nggak lucu? Ayo coba we Tam. Terus Lan lamun teu lucu kumaha? Ya sampai lucu. Kalau gak lucu, kudu lucu. Lamun teu seri, kudu seri. Yuk nawang cobaan. Naon lan? Tempat alus ya. Wah, mana? Yang syuting. Di dieu we ajaran. Siap, gaskeun. Cuman ceklok. Kakak ulinan nyen konten teh. Janten mau syuting teh atuh dahlan. Sepeda. Sepedahan gitu. Jadi, yuk urang keur puputeran heula, puterkeun otak, eme kapanggih ideuna. Lan, tempat kieu pantes mal pake konten ieu komedi. Heuh nya. Pantes aja naonnya. Menurut Atama lan mending keneh urang ngajieun konten prank. Kumaha? Heuh, bener, nyieun prank we. Lan, tang, dagoannya urang ngarek nyokot lah konsep di mah tinggalin. Jeung duit HP tinggalin di kumaha nya. Permisi lain sakedeungnya. Nya sok. Oke pemirsa, mereka saya prank. Padahal saya bukan mau pulang, padahal saya mau kerja. Selamat mereka kena prank. Lan, dahlan, tatap muka Atam, dahlan, hei. Bang aduh. Tunuh Tam ngadaguan si Adul, balik deui. Kumaha tuh nya? Adul tadi can datang deui ka dieu. Bingung, pemain kurang atuh ya. Syuting kan. Aduh, Tam. Kaprengnyaan mana nih teh? Si Adul, deui ka dia. Pan. Kumaha tuh ya? Gini, ya baru dah Gara-gara si Adul. Moe kitu nya piceun ka dinya. Berat tadi mah mawa ieu. Manggul dosa sorane geus berat, komo manggul ieu. Hei, baru dah. Keur naon? Abi keur calik na sapeda. Abi keur nagong. Kamu saha? Marane tuh kudu apal urang saha. Ieu urang mau bingkisan ya sagede badag. Naon Bang ieu Bang? Ieu bingkisan jeung marane omat dijaga sing bener-bener. Urus sing bener. Akang mah ese yang anu kieu teh. Kacida langka. Emang naon Kang geusina? Mana mah surprise we jeung marane. Sugan ieu mah milik marane sok bukanya. Saya nama akang ini teula. Kayak akang geus indit buka kuduan, oke? Nuhun Bang. Nuhun Kang. Yuk. Waalaikumsalam.
Ya tam, kurang oke rezeki mati mana we. Acan ke jadi YouTuber, saya nomor hadiah. Ngesus ke jadi, aya nomor hadiah. Betul. Di mana we nya? Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong ya naon sih tam. Nya kan. Ya bang buka we nya. Kita mah mau buka. Terus sabar we. Duk ya. Aduh, Enggak kan? duk ya. Bacaan lah. Tuh, kadek itu. Pikiran sing milik gede. Naon dia? Aduh, selamat anak kena prank. Wah. Naon eta? Manusia alien. Kaget gua. Kudu kabur. Dahlan, dagoan, nah geuning nu kieu. Ayo lang. Dahlan, rawas tuh tadi. Luas. Si Akang tadi berarti nggak bohong ya? Oh, Geus lah ulah jadi syuting ngeprank teh. Ayeuna mah mending ngopi. bener. Ayeuna si Tarman geus balik. Balik ngenog. Ayo tuh. Yuk. Siap kudu kitu nama. Urang keur sare dari karungan. Asugan umpak kapal, der umpak karung. Iyalah.